Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi malih Hirsa Elisa di kelas 10 MIPA 3. Di dia abdi bani nyanyikan lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur di alam bawah, berbincang-bincangnya bantai karang rang, suku nerang bawah serajang pamatuk nangul, apa kegabarihi bernet tarik nangluhur. Saha anu bisa masuk kana tandana, tandang jempat kentang terbanding mana, pipi kaginya pipi terserah bisa sama, kaya kalang fantasi yang lepek wawanana. Manuk Dadali, manuk penggagapna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali, pangkak koncarana, yasik hiji rukun sakabeh, hirup sauyuna.